Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 10 bahasa. Poe ningali tina jandela, mang tahun-tahun di luar ningali kajaro. Salami eta henteu kantos terang, naon nu aya di luaran. Ayeuna kuring di dieu ngagenclang dina cahaya bentang. Ayeuna kuring di dieu sagalana jadi jelas, sarta pamustunganana kuring ningali cahaya jeung sigana halimun geus diangkat, sarta pamustunganana kuring ningali cahaya teu eta haneutur nyata jeung caang. Saban poe budak lamunan, mang tahun-tahun hidup dina kajembaran. Sadaya waktos ieu pernah katempo hal maranehanana. Ayeuna anjeunna di dieu ujug-ujug kuring terang. Ayeuna anjeunna di dieu jadi jelas pisan, sarta pamustunganana kuring ningali cahaya jeung sigana halimun geus diangkat, sarta pamustunganana kuring ningali cahaya jeung sigana halimun geus diangkat. Ayeuna kuring di dieu